Tadi orang papanggih jeung kabogo si Fitri nu anyar. Ari awakna badag, ari beungeutna korodok kitu tah. Cangkeng lagi bengkok, bagong. Ulah kitu sia teh sikin. Atuh da kesel aing mah uyuhan si Fitri daek. Tapi da bener siga bagong. Siga bagong. Ieu mah ngabubungah maneh we puluh mah teu nyeri hate teuing. Kalem aya urang. Anjing. Noni euy. Sing balik atuh sia teh Sepul. Seredeug sia mah nyupiran teh paur bisi paeh. Nang tukeun mah Gusti Allah. Tong nyiar-nyiar pipaeheun atuh sia teh engke teh ngeprank malaikat. Keteh malaikatna gargetun sia teh. Nya. Ieu di mana urang kin? Asa kasasar ieu jalan urang poho deui euy. Urang nyimpang heula we ka ditu yeuh urang ngopi. Ya apa tuh? Orang teu kuat hayang udud. Padahal bus teh Pul. Tong lumpangan. Rek rokok naon kin? Bebas we. Boro rek jarcok rek samsu. Aing teu beuki duanana di euy. Kumaha nya? Pul. Kumaha? Magnum we 2. Oh, siap. Magnum 2 batang, Cek. Oh, nya sekedap. Nek mah teu ican rokok jang. Ih, kalau diberi es krim. Tapi teu naon lah ka dieu. Nice lesot. Eta lesot keun anjing. Nice. Abi bade uwi. Lesot keun ini lulus tunjung. Anjing. Jurig. Kumaha ieu?